Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Tapi ketika urang ngaberesan batin, Masya Allah karim, aya lelembutan orang di awak urang teh, anu lelembutan eta teh kahalangan ku nafsu, anu nafsu eta teh horenganan ngendalikeun urang. Ketika urang terus nutur-nutur nafsu sesuai jeung watak, lantaran mata urang teh diberean watak neuleuna hayang kanu indah-indah ceuli teh dibere watak ngadenge hayang kanu merdu-merdu, irung teh dibere watak gambe teh hayang kanu sengit-sengit, letah teh dibere watak mun ngicip-ngicip teh hayang kanu lazat jeung ngeunah, leungeun teh dibere watak mun nyekel hayang kanu hipu-hipu. Lain ya Allah meukeun carita baheulanan. Tuh, suku teh ngawatak kabeh ngawatak, satungtung urang nuturkeun watak eta berarti ngahayukeun nafsu moal kasingka batin urang, datang ka paeh moal kajen kumaha. Kudu kumaha tuh, kudu dikhorikeun, rusakeun mata urang, kudu dirusak ulah supaya neuleuh kanu indah-indah, peuremkeun mata teh ketika neuleuh nu indah. Kom mimitian carana kumaha, carana make aturan syariat, ulah dideuleukeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah, ulah didegekeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah, ulah diambekeun kanu diharamkeun ku Gusti Allah, sebab di dinya lah aya kalazatan-kalazatan sesuai jeung watak. Ku ari kurang dipaksa, nafsu kurang dikendalikeun ketika aya awewe heureum. Cak nafsu kudaon peureum? Hidung. bener cak nafsu bener. Bentar coba gua bentar. Deuleu aya awewe. Kok teu peureum? Hook. Putih. Lampung. Gede adat. Tah eta watak akur tah. Deuleukeun cak watak emang eta mah ngeunaheun mun dideuleukeun cak nafsu hayu. Di dinya teh aya nu ngadongkrak hawa. Cak hawa delekeun urang pan geus ngaji baisuddin anu ngabangkitkeun agama, cak agama haram tama ngadu antara baisul hawa jeung baisuddin. Cak ajakan hawa deleukeun ngeunaheun didelekeunana, waduh bibirna mantep jasa, hai peureum ruhai jasa bau pohara. Cak agama haram tete ulah tete heuy haram dosa neraka ngadu. Ajakan hawa jeung ajakan agama nu menang nu mana? Nu menang nu mana eta? Sia teu jawab. Biasana ajakan mun cak hawa deulekeun lantaran geulis, cak agama ulah lantaran lain mahram haram. Nu menang eta teh hawa apa agama? Tuh sia mah kitu pan dasar disiapan. Kuduna mah pan agama, ai kuduna mun kiai mah pan aing mah kiai. Haram atuh kos kitu mah kecuali si batur deulekeun aya batur ulah. Keyondo tau kos kitu. Jadi itu mah jarwa isina ka jelema lain ka Allah. Nu mantak ma zahara wa ma baton. Eker ebreh eker samar tetep sieun ka Allah. Dina loba jelema haram Allah. Nu ngaharamkeunana dina eueuh jelema haram tetep Allah. Ieu lain pan dina loba jelema haram. Dina eueuh jelema ngintip. Ngintip ya Allah ya Rabbi. Tah ieulah khorik moal jadi khorikun lil adat lamun urang teu ngakhorik sorangan. Nah penting saha sih nu teu tunduh atuh penting jak kabeh ge tara runduh lantaran emang ge secara syariat mah penting teh jang sare tapepan kabeh ge. Jadi jelaskeun kapan dina Al-Qur'an ge penting teh jang sare teh reup urang sare bersyariat oh masalah asal sesuai. Tetapi kapan urang mah hayang deukeut jeung Gusti Allah tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ku urang teh adi teu usap ieu teh anggal-anggal aing lain teh cinta jeung teresep ka sia ngahaja sia teh nang meuli jang aing. Kasur aing teh lain terindu kasia tapi rindu aing kasia mantak dibeli ge ieu teh jang sare.
simbut atuh sia teh beuh lain lalagaan ku aing ngahajanang meuli tapi naon hartina lamun nuturkeun sia bae mah nafsu aing teh hayang ka sia tapi aing leuwih cinta ka Gusti Allah jadi isuk page toge aing bakal ngagoler di beuteung kuburan lamun aing ngagugulung sia bae pan aing rugi tata jafa junubuh merenggang awakna ngajauhan anggel jeung kasur hampura anggel anil magaji aduna rabbahum salat nyana ka Allah khaufan sieun cerik nyana tengah peuting wa tamaa boga harapan hayang rahmat Gusti Allah ditinggalkeun bae tempat sare teh geus we nyana mah sajadah nu geus sataun teu disusuh-susuh teh geus pohara deui ambeuna ge geus lain lalagaan teh bapana bentek Allahu akbar cak setan Hawa bari numpakan setan numpakan Hawa kiai atuna naonan pan di kamar teh aya anggel sakitu hipuna kasur pamajikan ngongkong gara-gara deuleu ngongkong nya kunaon haju ieu nyempil di dieu mun haredang-haredang mun tiris-tiris nanaonan lah jabatur eueuh nu neuleuh ieu atuh maningan sare isuk tunduh gerage kiai isuk tunduh kajian gokobat terganggu ya kesehatan pan geus ka rumah sakit mah nyawa sorangan ih kula mah nganasehatan wae ka kiai waduh teh setan bolot setan imah nganasehatan bage daripada isuk tunduh aju ka dituna kan terganggu kesehatan kan eta moal bisa ibadah geus ulah sok hanteman segala tahajud segala zikir le tuh sakawasana bae ya Allah ge nitah ka urang teh lain kudu kikieuan je Allah teh nitah sakamampuan urang ulah sok dipaksa-paksakeun kitu urang haja tergiur tah ku rayuan setan bener oge tuh aduh da naonan kikieuan atuh yo teu mendingan hees bae ke subuh hudang ulah loba teuing tahajud mah ulah loba teuing geus cukup 2 rakaat geus cukup teu kudu zikir-zikir teu kudu geus bersaneat ge ka sorga ieu wah mantep jasa geus asal kagoda urang ku setan ngaringkuk deui tapi lamun cak urang tolol sia goblok sia nu goblok sia setan teh sia lu goblok ngagoda aing ya teu kiai teh tolol kudu ninggalkeun tempat sare sia beureun nu goblok tungtungna mah kiai jeung kiai ngomong setruk stres kana cak pamajikan kok kiai jadi kiai ya salah kiai jadi kiai wah itu kudu bakal grogol ini ya kudu diomongkan seakan-akan seperti itu paksa ku orang mata nundutan orang carekan mata goblok sia mata teu bisa dibawa ibadah awas ya ku aing dibebaskan ka cai sia ku aing bila perlu kopi ya cak mata boleh oge sih aja ngarokok tapi ibadah teh lamun teu dikitu-kitu moal bisa kumanehanana jadi wali kumanehna jadi solih menang merangan nafsu ulah di deuleunya na bisa jadi wali na bisa hiber ulah di deuleu jadi solihina perang jeung nafsu ulah tah coba ge kabehan ieu kos karar itu lamun teu kos kitu jobol bisa mal bisa kabeh ge nyana ngalentuk bae kieu bae anu dana aduh ampun eta keur perang eta nyana keur perang sabenerna awas ya kopian nah tah eta sapali 2 kali encan manggih lazat kabelah dieuna lantaran dipaksa encan ngeunaheun teh sabulan 2 bulan masih kene biasa bae teu ngaraeunaheun encan dibere ku Allah datang ka mana perjuanganana datang ka mana nyana perjuanganana ketika tek setahun 2 tahun lantaran terus bae konsisten nyana Penting hudang wirid, penting hudang tahajud wirid. Ida mau tahu guys, pokoknya mah aya nu ngebel ge nu ngebel. Aya SMS geus pokoknya mah aya lain ti parawan moal masih nyempilkeun kan bae teh moh tolol. Angel teh mah jadi wali teh mah.
ya penting guys pepegatan yang asal penting mengga sampai segala nonta aing mah ka Allah paksa awak di ka Allah kan paksa di ka Allah kan Allah kan selalu mere innallaha la yughayyiru ma bi anfusihim hatta yughayyiru ma innallaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru bi anfusihim moal ngarobah kecuali nya anu garobah mata cek Abdul Qadir man goyyaro buyro saja loba nu ngarobah dirobah ku Allah kurang dirobah pikiran orang di kunaon-kunaon sia awak kunaon resep ka motor goblok tolol sia kunaon resep ka mobil ka Allah atuh boloon sia tolol sia kunaon atuh ieu resep ka janda herang goblok tolol kurang teh atuh dicarekan digoblok-goblok kurang deuleu atuh batur geus datang ka mana ibadah teh geus ngeunaheun batur mah geus ku Kangjeng Nabi geus dijelaskeun ketika salat nikmat jasa kanggo saketiga zikir ngeunah jasa Aisyah deuk iraha atuh qurratu aini fi salat ieu salat teh teu ngeunaheun gangguanana dunia Aisyah kunaon cinta dunia goblok sia awak teu penting teh urang nyarekan awak sorangan sabulan 2 bulan 1 tahun nah kulantaran urang teh diperhatikan ku Gusti Allah beneran urang berjuang nah urang teh perang mujahadah dibere ke ku Allah saeutik ner ai kungeunang aing makhluk diciptakeun anyar Allah teh khaliq nu maha qadim cicing di mana bae Allah nyahoeun bari nyahona qadim aing mah anyar leumpang ka mana bae Allah nyaho peuting beurang Allah nyaho aing hees aing geuk Allah nyaho dih isin amat aing lamun teu ibadah ka Allah mun Allah neuleukeun aing keur di TV boy isin amat Allah neuleukeun aing keur dinaik leubeung isin amat Allah neuleukeun aing keur ngobrol teu karuan boy isin amat sedangkeun Allah mah teu eureun-eureun kapan terus bae neuleukeunana nu maha qadim mah sia awak lamun dideleukeun ku Allah per detik keur lain keur ka Allah meureun sia teh ji kana neraka sia awak dibere ngeunahna ilmu Allah kakarak dibere ilmu saeutik baku Gusti rasa bahwa Allah nyahoeun geus nikmat jasa bakal ngeunah hese nyaritakeunana lantaran dideleukeun ku nu maha kawasa didelekeun ku nu maha jembar didelekeun maha gopur maha rohman maha rohim maha goni maha sagala-gala ieu dunia teh ciptaan manehanana ciptaan anjeunna urang keur diperhatikeun lah aing mah makhluk nu dhaif nu hina nu leutik nu pendek umur nu sakedeung haja diperhatikeun ku Gusti Allah rasa nyahona Allah teh terus-terusan bakal nikmat jasa aduh ngeunaheun amat kuari mah kelantaran geus asa dikajahokeun ku Allah salat lagi beda nu kamari mah usolli sunnatat tahajjudi rakaataini Allah segala salat tahajjud bar benang saya kowe lantaran jauh Kanjeng Allah make syariat per bulan datang ke Allah teh asa nganyahokeun ka urang nangtung aing dikanyahokeun diuk aing dikanyahokeun di atuh salat aing teh pandang ti Allah Allah teh geus nganyahokeun ka aing atuh geus malaekos kitu Allahu akbar masyaallah ngeunaheun Allah sami Allah ngeunaheun ketika deuk ngeusan teh ta urang geus beres salat tahajud haju ngedeng dina anggal ke ji Allah nyahoeun aing ngedeng isin amat aing dideleukeun ku Allah dikanyahokeun hudang deui kajen aing mah kajen teh nundutan bari diuk lah daripada aing ngedeng isin jasa cak Gusti Allah sia hees eta dia anggal ngeunahan isuk pageto di jero kuburan mah anggal deuk nanaonan sia kudu sare di anggal nu bagus bayangkeun hirup sia bayangkeun ke sia di jero kuburan kuari make kasur anu bagus nanahonan atuh sia bayangkeun hirup sia bada maot sia di jero kuburan boro-boro kasur puguh samake eueuh bayangkeun ku sia kahirupan anu qaditu selanjutna dan selanjutna lamun sia kuari ngeunahan di dituna moal ngeunah mun kuari da sia teu ngeunahan di dituna bakal ngeunah
lantaran kahirupan di akhirat mah kumaha kuarina, lamun kuarina urang teh loba sieun di ditu bakal aman, lamun kuarina loba aman di ditu bakal sieun. Sok sia awak aman henteu kuari sia, lamun kuari rasa aman di ditu bakal sieun, mun kuari loba sieun di ditu bakal aman. Aduh geus moal besaes urang nikmat tapi minaheun masyaallah nya kulantaran dibere saeutik dimangpaatkeun terus ka Gusti Allah. Oh beneran berarti sia tambah deui kuari asa didelekeun tadi asa dikanyahokeun kuari ngojai di ilmu Allah bentah asa aya ilmu Allah peureum asa aya ilmu Allah percis kos urang di laut. Mun urang ngojai haju kelem di laut teh bentah gigir katuhu kaleus sekelilingna cai kabeh. Ieu ge sarua urang seakan-akan ngojai dina ilmu Allah. Kaluhur ka handap ilmu Allah bae jadi dikanyahokeun ku Allah ditambah deui ku ningalina Allah dikanyahokeun deui. Ditambah deui ku arina ayeuna ku basir Allah ilmu Allah. Dan lain-lain ku kadengean ngadengena Allah geus asa jeung Allah bae. Ieu teh ya aslina Kangjeng Nabi. Nu kos kitu teh Kangjeng Nabi, nu mantak Kangjeng Nabi be mufrad alam. Seakan-akan ngan hiji dirina teh ya nyatu jeung Gusti Allah. Kangjeng Nabi teh nu kos kitu mah nu mantak ieu tah bahasana. Khofadta anjeun ngahandapkeun Muhammad kula makomin kana seluruh makom eueuh makom nu bisa ngaluhuran ka anjeun saha bae ge. Boro-boro nu ngaran manusia cacak-cacak malaikat rajana malaikat ge Jibril teh geus tinggalin ku anjeun khofadta ya Muhammad. Bil idopati disumanledehkeun ka anjeun mah numahi anjeun teh lantaran nu dita karena anjeun mah diceluk digerokeun biropi kalawan luhur langsung ku Gusti Allah. Jadi ente mah Muhammad mislal mufradil alam percis mufrad alam jadi ngahiji jeung Gusti Allah. Urang mun bahasa ngahiji jeung nu bodoh teu meunang. Kulantaran ieu mah keur nyaritakeun ilmu kawalian ngahiji teh pan hese ngahiji mah. Ngahiji rasa adapun urangna jeung Gusti Allah moal bisa lantaran urang mah makhluk Allah mah khaliq. Urang mah anyar Allah mah qadim. Manya makhluk jeung khaliq bisa ngahiji. Tapi kulantaran pikiran terlalu cinta terhadap Sarwiti sehingga seakan-akan menyatu dengan Sarwiti. Kabeh kadaleuna Sarwiti bae. Aya naon bae Sarwiti, aya naon bae Sarwiti. Teu dahar teu nginum inget bae ka Sarwiti, teu make calana ngagayot inget ka Sarwiti. Nyana Sarwiti bae eta ngaranna mabok Sarwiti. Disebut Majnun Sarwiti, disebut Majnun Laila, ku hari Majnun Allah, khariqun lil adat. Geus cenah seuri sorangan wae. Seuri bae sorangan senyum bae sorangan. Besing ke urang manggih nu seuri sorangan, senyum sorangan, gagerogol. Lain deui. Perasaannya naeukeur jeung Gusti Allah, mufrad alam. Nah, iyalah orang mentayang deui iwal tika mufrad alam yakni Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ulah kasasaha ka Allah bae asal boga keyakinan diatur keyakinan orang teh. Urang kuari kakara keyakinan ka syariat, urang makom syariat. Lamun urang geus pindah makomna di makom toriko geus melalui yakin toriko. Urang geus datang ka hakikat engke ge keyakinan urang keyakinan hakikat. Moal bisa keyakinan hakikat dihijikeun jeung keyakinan syariat moal bisa. Jadi berarti beda makom nu mantak antepkeun bae. Moal ngahiji moal nyana di makom itu apeng-apengan. Nu mantak ketika aya khariqun lil adat seseorang ulah dituturkeun lamun bertentangan jeung syariat sebab urang mah makom syariat. Mantak eta aya jelema anu heranan ka Habib Lutfi Kiai Saroni heranan ka Habib Lutfi heran cak gana ieu Habib Lutfi tilok salat Habib Lutfi mah sakapeng waktu kadeuleut tilok salat mantak nyana namu magrib gadinya terus bae di jero hatena kok Habib ini enggak salat magrib juga enggak salat. Dicoba ku Habib Lutfi, Kiai coba tolong tuh ambilkan asbak saya di kamar. Cokot ku Kiai Saroni di jero kamar. Habib Lutfi na keur salat. Allahu akbar. Ai tadi nu di luar saha? Itu di jero saha teu kahartieun ku Saroni cek pan ieu teh Habib Lutfi keur salat. Allahu akbar. Nya nyokot asbak ge sieun jurig teh asli tah eta kan hese eta kos kitu kaluar deui mau asbak Habib Lutfi keur ngaroko bae tuturkeun ku sia ngaroko Habib Lutfi
sia ujana moal salat-salat habib lu tika sorga teh sia bangke kana neraka jahanam sia je baku ulah dituturkeun wayah urang wayah salat mah salat bae moal datang kos Habib Ahmad Jakarta teh Habib Ahmad Jakarta pan Kangjeng Nabi Qadir teh bisa didadak bisa dipanggil bisa didadak jangan mah ya Nabi Allah Qadir alaihissalam ta'al hina wahai Kangjeng Nabi Qadir kadir sakedeung aya perlu haju bae tangkal buah nu dihareupeun nya wor kos aya angin gitu teh bret datang Kangjeng Nabi Qadir teh biasa sasalaman bebeja dan ya sudah cukup kaluhur deui ente coba ge gitu kan coba ge ente deui mah wahai Qadir saya ada perlu wor tangkal buah ente ge kitu bakalna kunti anak do datang jadi lah udah cerita makom kos lalagaan wali teh kos lalagaan kos lalagaan tapi nyata nah nu mantak hese lamun nuturkeun zahirna bae loba nu katolojok jeung wali mah lantaran kadang-kadang nu dituturkeun daharna bae kadang-kadang ngarokona bae horengan eta nu zahir nu eta anu hiji deuna di mana moal kaharti ku eta atuh kos kitu amat emang kos gitulah kahirupan para wali-wali Allah Subhanahu wa taala urang kuari bisa zarak ka Maulana Hasanuddin henteu amprok bae jeung Maulana Hasanuddin ketika amprok jeung Maulana Hasanuddin wallahu alam boro-boro dibere Maulana Hasanuddin kakarak dibere Gus Dur bae urang teu kaharti dibere Gus Dur bae geus teu kaharti lalagaan luar biasa pan Gus Dur mah sering lalagaan jasa eta pan inget dina anekdotna Presiden Bill Clinton teh ka Indonesia mau anjing pan eta pan lamun kurang di naon kitu ngaranna diperhatikeun hayang seurina aya tapi kagetna aya eta nu di kapal teh kan loba lah nu di kapal naik kapal Bill Clinton naik kapal Presiden Prancis naik kapal Gus Dur naik kapal pan seserian gak lamun diperhatikan ke orang begitu dikeluarkan lengan Bill Clinton oh ini Amerika cek Gus Dur kok ketahuan Amerika ini patung Liberty kan kepegang sama sana oh iya betul mata cek Presiden Prancis wah ini Prancis emang kenapa ini tugu yang ada kekedat oh benar cek Gus Dur tinggal Gus Dur mikiran baik oh ini Tanah Abang cek Bill Clinton kok tahu ini Tanah Abang Gus jeng saya hilang sial dah Gus Dur lalagaan dia lamun diperhatikan ke orang maknanya jero jasa ketika Gus Dur carita jeung Bill Clinton carita jeung Presiden Castro dan lain sebagainya pimaknayeunana mengarah kana kewalian kabeh ketika kabeh di dieu teh nyaritakeun soal kitu jilbab Gus Dur menentang ketika pornografi Gus Dur menentang kakarak dibere Gus Dur bae urang geus teu kaharti padahal mah ku caranyana lah lain zahir lain batin teu kaharti urang ge lamun amprok jeung Raden Patah pasti bae loba nu teu kaharti urang amprok jeung Maulana Hasanuddin jeung Syarif Hidayatullah pasti ketika berhadapan teh loba nu teu kahartina kakarak segede Gus Dur ge teu kaharti tobat tuan Syekh Abdul Qadir mah kuari Habib Lutfi ge teu kaharti isuk-isuk di Pekalongan sore aya di Jakarta isuk pagi teh peutingna deui aya di Karawang aya di Purwakarta aya di ditu deui di Bali naik deui aya di Medan aya di eta kok kuat amat sih nyana walaupun naik kendaraan naik kapal naik mobil nu nuturkeunana geus seseleh kok nyana kuat amat sih dibere kekuatan atupan lain nu eta awak manusia nu biasa masa kumaha sih kekuatanana tetep aya naonan di nyana tuh eta kan hese nah ieu urang berhadapan jeung wali-wali mah kos kitu tuturkeun Habib Lutfi ngarokot teu eureun ngarokona teu eureun di dieu ge aya nu teu eureun ngan aya Habib Lutfi meuli aya mah teu aduh Masya Allah yo kan itu besek kaharti emang kumaha gitu ulah neuleuh teu kahartina nu kahartina bae nu kaharti da bae sebab diperhatikan ku orang ahli Allah loba nu teu kaharti barengan ge coba ahli Allah loba nu teu kaharti ketika nu teu kaharti sing hade ulah suudzon ka ahli Allah mah sebab naon nyana keur aya nu disumputkeun di jero hatena ma'rifatullah wa rasul marifat ka Allah na nu disumputkeun sebab lamun ada selalu kos kitu bae waduh ujianna dilaletakan ku jelema
Jadi ketika aya nu teu percaya lain kiai tama lain wali nya nama bungaheun. Urang mah pan tama lain kiai tolol sia deuk sagede kumaha kiaina. Goblok pan lain kiai teu kadeuleuh ku sia. Masyaallah ieu aing kiai ieu tolol. Urang mah ngaku jadi kiai teh. Wali mah ketika di lain-lain ki alhamdulillah teu kanyahoan berarti. Di lain wali alhamdulillah aing teu kanyahoan. Tah ketika teu kanyahoan pangkat teh nuhun aya urang mah diorbitkeun. Kalau Anda mau ketemu dengan saya nih kartu saya. Waduh, Habib Rozak Al-Habsyi ahli ruhani bolon ahli ruhani. Udah jadi tanaoda eta dek datang ka mana jadi teken ruhani teu meunang di kitu-kitu ruhani mah jangke ge kajahoan luhur jeung handap mah ieu mah kartu nama make ahli ruhani segala berarti meureun tadina nyana edan gua dicager ieu salah lain gitu hayuh bae jeung ahli ruhani mah engke ka bawa urang ku ahli ruhani mah urang tatadina teu nyaho ka Allah jadi nyaho tatadina teu sieun ka Allah jadi sieun tatadina kurang cinta ka Allah jadi cinta eta dibawa ku ruhani seorang guru ya urang nuturkeun ka guruna mah moal bisa lantaran naon lantaran aya kahirupan di dunia luar anu urang mah neuleuh daharna nginumna sarena leuleumpanganana di luar eta nya per detik zikir ka Gusti Allah nu make aturan eta nu hesena jadi urang mah neuleuh teh zahirna bae nah engke bae karasa dibawa ku kahirupan wali nu tatadina teh nyaho ka Allah jadi nyaho tatadina teh sieun jadi sieun tatadina teh cinta jadi cinta nu tatadina henteu resep ibadah jadi resep eta teh kabawa ku dunia kawalian seseorang geus bae eta rasakeun ku urang lantaran urang mah ngudag pagaweanna mah hese. Nah ieu lah disebut mufrad alam jang pamuntayangan ka Gusti Allah nu sakumaha kamari urang nganyahokeun heula sifatna nganyahokeun heula asmana kanyahoan sifat jeung asma bakal timbul afalna di mana geus kanyahoan asma sifat jeung afal bakal timbul zat lantaran moal kaluar sifat tina zat hese diomongkeunana ngan pasti kaharti nu mantak disebut lagi ilmu rasa rasa kadeuleu rasa kadenge rasa dideuleu rasa didenge rasa dikajahokeun lamun geus timbul dibere rasa kos kitu geus moal salempang tah geus hirup kumaha geus nikmat nu aya ibadah teh ngeunaheun biasa mun ngadenge nu maca Quran lain nu dihartikeun makhrajna nu kadenge makhrajna suara lain tetapi dibalik eta aya kaindahan nu hese dicaritakeunana nu ngeunaheunana sabulu-bulu eta mah geus hese caritanana nah disingkapkeun lah mun geus datang ka dinya ku Gusti Allah saeutik ketika neuleuh jelema kadang disingkapkeun trek ketika neuleuh masjid disingkapkeun trek henteu selalu ngan kadang-kadang ku Allah disingkapkeun inkisap ngaranna iyalah hasil mujahadah mun tayang ka Gusti Allah diberelah ku Allah kok dibere kos kitu seh lamun Kangjeng Rasul dibere kekuatan mukjizat lamun wali dibere kekuatan karomah naon supaya mantep keyakinanna ka Gusti Allah mun ulama dibere maunah supaya naon istiqomah ibadah ka Gusti Allah geus jada boga rasa ngeunah lamun geus boga rasa ngeunah per detik setiap saat selalu ingat ka Gusti Allah lantaran ngeunaheun geus we neuleuh dunia teh sesemperan hanya variasi-variasi nu teu berarti bagi diri da hiji we Allah etalah nomor kahiji geus pangkat Kangjeng Nabi nu mantak dijuluki mufrad alam lantaran seluruh makom dinisbatkeun ka Kangjeng Nabi handap kabeh ge sebab Kangjeng Nabi mah diceluk ku Gusti Allah Rabb Kangjeng Nabi na Rabb anu manggilna Mahrab Masya Allah nu mantak moal aya tanding Kangjeng Nabi urang ngadeukeutan Kangjeng Nabi bakal deket jeung Allah fattabi'uni yuhibbukumullah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah cintakeun ka kaula Allah bakal cinta ka maneh ai hayang cinta ka Allah maca sholawat tirok bolon da kumaha cintaeunana Allah kunaon sia haju ka aing maca ka Allah tuh Rasul aing pan sia nyaho salat ti Rasul aing pan sia nyaho haji ti Rasul aing atuh ka Rasul aing bae sia mun tayang maksudna wasilahan lobakeun maca sholawat kul bejakeun in kuntum tuhibbunallah mun anjeun cinta ka Allah fattabi'uni yuhibbukumullah tuturkeun kaula engke ge bakal dipake ka cinta cintakeun ka Kangjeng Nabi lobakeun maca sholawat Allah bakal cinta wallahu a'lam
teh nya ieu aing digajina ku bos. Goblok teh ceknya. Bos, saya mau dipecat terserah bos. Saya mau berhenti mau salat dulu. Cek bos atuh, berhenti sih saya sama siapa? Terserah bos. Sekira teh digeblukeun lawang. Nya ka masjid ceuri. Karena sehatanku budak, masya Allah tah Allah mamere nasihat macem-macem. Aya nu ku kiai, aya nu ku ustad, aya nu ku santri, aya nu ku babaturanna deui. Babaturanana datang kadenya, tolol sia. Lebaran si babok goblok beureun. Isukan jeung aing bareng mabok. Lebaran. Karena sehatanku budak oge nya tuh. Lebaran eureun cek kiai ge ulah mabok bae. Isuk berjamaah jeung aing. Tolol tuh budak. Tapi eureun kan berarti kan karena sehatan eta. Iya ku babaturan loba tak karena sehatan ku budak leutik. Masya Allah. Aya jelema teu boga anak 15 tahun teu boga anak. Rumah tangga 15 tahun teu boga anak. Imah akring mobil mewah. Geus puguh kadaharan jeung pake geus teu kacaritakeun. Tapi kan di imah sepi nya teh. Biasa-biasa bae sebab kahibur kan ku pamajikanana. Kahibur ku pemajikanna lempang dan lain sebagainya. Jeung pamajikanna bager. Tapi ketika neuleuh bapana, di kota teu daek kana sehatan. Islam mah kos kitu nu iman mah. Ka toko teu kana sehatan, loba budak di restoran teu kana sehatan. Tapi ketika budak leutik diiringkeun ku bapana Jumat menuju masjid. Budak ditungtun, nah sapira budak nyana ngerenyet hate aing hampa amat teu boga anak aing geus 15 tahun mobil aya imah sakitu mah ya perusahaan aing boga tapi ieu tah ketika di pasar aing bisa mangmeulikeun budak ketika di toko bisa mangmeulikeun budak ketika dahar aing bisa ngajajanan budak tapi ketika keindahan iman ruhani ngiringkeun anak ka masjid tah eta nu teu kuat ge tidinya hiji jeung dua naon ka hiji jeung dua kan jadi kieu teh hiji jeung dua ajaknya daek dicandung terus teu daek dicandung ieu mah wassalam naon aduh kakak teu kuat jasa Jumah neuleuh budak diiringkeun ku bapana luis jasa geus diluis make baju putih make sorban diiringkeun ku bapana ka hareup nyanana di tukang sanggilang bari jeung lalagaan ugal Jumat eta teh nu pemandangan eta neng ieu mah kieu bae atuh ja neng kudu sadar geus ngahasilkeun anak teh mah kakak mah pangnuduhkeun bae ngan kanu geulis atau ikan goreng mah kakak mau boga anak sebab sepaneng terus lamun awewena anu ahli sorga maka pantimbulan kabari ge ditawaran pantimbulan kamari kakak besi hayang boga anak kukula dekdi kitu panglamarkeun tinggal nuduhkeun ka saha atuh jah urusan awewe mah dicandung aja biasa tah mah atuh kak yang ngomong asana ngeunaheun ngan aja jantung asana hipu teh hipu gitu tah Masya Allah ieu mah boro-boro eta gering aju urang ngomong neng atuh janeng atuh ieu mah jawaban muriang tah ieu mah atuh aya bae kakak mah sehat nya anu kakak nu sehat nuturkeun nu gering aju kumaha atuh ya atuh aju kubahasi pikiran neng ieu misalna ieu mah rek di kuku mah ieu neng tetep neng pamajikan kakak ngan ieu neng pan kakak sehat ya kelek pae dirinya bisa pae tadi dinya tah diomong kos kitu tah innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya cerik masa kedeung sih salakina sakedeung moal kebel semet dikubur sapoe dua poe neangan gantina eta hese tanu gering we hese oh mun tah teu boga anak mah sakeuna geus ka anterkeun bae kula malah padahal teu produksi kan eta hese tah awewe hayang sakarcara tadi jika di bulan kamari ditungguan angka kula geus ngomong tah awewe mah dicandung aja geus aya tidituna dina Quran malah lain 24 Kak parang sana kumaha meureun kula ge hayang ka sorga salat teu khusyuk puasa teu khusyuk sugan bae dicandung maka harampang tak kana jantung geuna cak awewe teh sial teh kieu sial
cenah aing mah moal ngaji sanu nitahan ngaji ka dieu cek aing ulah beusi dicandung sia ngaraji bae pan ka dieu aduh masya Allah karim. Nah iya tokoh nomor kaopat sehat beda jeung tokoh makan nu sehat kadang teu kuat ieu mah sehat berarti lalawanana ieu mah gering mariam teu mah lamun aya jelema gering teu kewajiban puasa komo ngagoler mah di rumah sakit diimpus beudeuk ku puasana bodo puasa pokoknya nah anan panyakit ge parah gering ieu mah teu wajib puasa teu wajib sebab Allah nitah ibadah henteu kudu ngarusak awak sakabawana ku awak bae ibadah teh ulah sok aju maksa-maksakeun datang ka gering datang ka rusak awak ulah sakabawana masya Allah ja ibadah anu mantep na mangke jalain ku awak ieu ku qalbu kuruhani eta ibadah nu aslina. Kaopat nomor kelima wa iqamatun teka mamana cicing di imah Zaid urang pasar Kemis bulan Ramadan tuh nyaba ka mana-mana wajib puasa ketika Ki Zaid nyaba ka Bandung nyaba ka Semarang nyaba ka Yogyakarta teu meunang teu wajib puasa ai endek mamangga bae ngan dimeunangkeun gitu ngan dimeunangkeun buka Zaid bulan puasa tere ka Bandung asal ulah maksiat ka Bandung dek naon nagih ka Bandung dek naon silaturahim ka Bandung dek naon gilir ka Bandung dek naon dek nonton Persib teu meunang mata nu terakhir mata jadi menang ninggalkan puasa kulantaran sapariun tawil biniatit tarakhus niat gawe kamurahan kuari kercarita Abdolna jelema bulan Ramadan nyaba ka Surabaya misalna ziarah Wali Songo ziarah sunnah tapi ngamenangkeun kana teu puasa andai kata Ramadan ziarah Wali Songo kaeta teh puasa apa ulah terserah ente kumaha kamadaratan diri ente lamun ente madarat ku puasa buka lamun ente teu madarat ulah buka jadi diserahkeun ka urang kuat jeung teu kuat tah madarat jeung teu madarat nah lamun nu madarat abdolan kene buka lamun teu madarat abdolan kene puasa tinggal kitu bae dirasa-rasa ngan ieu mah cenah teu madarat ge deuk buka bae masalah sanajan teu madarat ka awak nu matak teu madarat naik mobilna baby ben Lexus AC-na ge pohara boro-boro di jero dual di luar ge geus tiis pohar teh AC karena di luar ge geus tiis komo ka jero tah aju diuk nage ndek kumahanya na bae ndek pedak bisa ndek tungkul bisa ndek doyong ki bisa ndek nangkarak bisa geus geunaheun mah supir aya dek SPG di jero mobil eueuh masalah berangkat di pasar Kemis ka Surabaya masalah teu aya darurat teu aya madarat teu aya bahaya bae berangkat ka Surabaya ceredek buka bae masalah etalah kamurahan sara ulah besi kumaha ke Allah disalahkeun ulah datang ka nyalahkeun Allah aing embung cak Allah kudu disalahkeun ku sia gara-gara puasa gering cak Allah aing kudu bae tah aing embung dikitukeun aing nu maha nyaho aing nu mere ka sia tanaga hirup ngatak lamun teu kuat bae bebeja masyaallah tuh gitulah jadi syarat sahna puasa 4 syarat wajibna puasa 5 ku hari rukunna arkanuhu salah satu asya rukun puasa 3 hiji niatul
nawaitu lailan likulli yaumin. Niat nati peting kudu unggal peting. Niat unggal peting ti mana mimitina? Ti mimiti guru datang ka fajar. Iyalah waktu niat. Ai mahaluha tempatna niat boy. Hate tempat niat. Jadi sanajan teh diomongkeun hate niat. Jadi daripada diomongkan hati terhadir karena puasa niat di jero hati terjadi ngan abdul nama nya hati niat nya lisan ngucap kumaha niat teh niat mah cukup bae sakit nawaitu sauma godin niat kaula puasa isuk cukup sakit tuh nawaitu sauma godan min Ramadan nawaitu sauma godin min Ramadan tak sakit tuh tak cukup tak pangsa etikna niat sakit tuh nawaitu sauma godin nawaitu sauma godin min Ramadan nggak sakit niat kaulah puasa isuk di bulan Ramadan isuk kula puasa di bulan Ramadan jadi ini sakit nawaitu soma godan min Ramadan ai santri mah dek godan dek godin malah nyalakeun moal aja ngaji alamun teu mondok arah nya urusan godan jeung godin mah ribut di lembur isi godan teh godin lah isuk-isuk keneh dek godan teh godin godun geuh masalah watak itu bahasa antren mah puyeng bahasa antren mah geus mah nawaitu soma godan nawaitu soma godin nawaitu soma godun nawaitu soma god masih godain godin geus jadi heman godan dehem godun dehem ya otomatis god kumaha hayang sia godun godin kumaha sia nawaitu soma godin min Ramadan cukup mun hayang sampurna sakumaha nu dijelaskeun ku Syekh Nawawi Tanara kieu supaya sampurna urang ye nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala Allahu akbar Allahu akbar Masya Allah itu sampurna sekali di nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi kabeh ta di GR gede dopat ribut nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana wala ramadhani ngaji di Cilongok ramadhani wah ulah ramadhana Ramadhani Ramadhana cek Ramadhana dorop tamah kajian gue ente aing mengajar Ramadhani geus ulah parwasa rebut Ramadan aja teu puasa atuh deuk masih sia-sia tuh Ramadan aing kan tuh Ramadhani atuh geus beres cuma kalau ulah parwasa moal Ramadhani teh takarak sampurna niatna kulantaran tempatna di jero hate pada maghrib langsung bae besi po nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadhani hadis arti lillahi ta'ala eres kadengnya enta ku keluarga boba niatnya emang langsung kuari kuari tak kasaksian kan Gusti satu apa isu gede puasa jasa geus niat salat maghrib encan karak adzan dong geus niat puasa hebat jasa itu macam apa? Oh salah tuh. Salat makan malam degen ya ukabehan pemajikan anak abah besi poho ye lantaran abah mah penhesna lain nalagan keblok ya kan jam 9 teh beri dahar malam nawaitu soma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadis sanatil lillahi ta'ala ambo batung kewe sahur besi teh udang beres jadi bae tah aya nu ke salat isya
usolli fardhu isya Allahu akbar nyana ngamakmum bari ngadagoan imam babacana ngel teuing. Wah, imam segala sabihi segala ya imam tunggu lain khusus nyarakaran imam. Lihat baca kena di jero hate. Jadi tah lihat di jero hate keur salat jadi. Atuh jadi geus beres. Atau gedeng beki dek sare nyata nawaitu sama godina nadai fardusar jadi dia jero hate udah kumaha bae jadi keur leumpang keur diuk. Ieu mah keur di luhur beteng. Keur di luhur beteng nya nah. Berarti munggah ya milu. Milu munggah teh wajina keur tengah-tengah nyana sosono jeung pamajikanana inget can niat pamajikan apa ngambeten amat dihijikeun jadi Masya Allah jadi di kumaha bae nu penting ulah kaberangan beres. Bahkan sunnah cek Syekh Nawawi ditambahan ku imanan wahtisaban lillahi ta'ala nawaitu soma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wahtisaban lillahi ta'ala kurang hayang sampurna dituduhkeun ku Syekh Nawawi tanara seperti gitulah niatna tengah-tengah kumaha lamun aya jelema sahur teu ngomong naon di jero hate ge teh niat puasa milu sahur doang haju isuk-isuk nyana kos nu puasa teu jadi sahur mah sahur ge teu niat puasa teu jadi naon bedana jeung milu dahar ka tuh sahur ngan teu niat puasa teu jadi tambah kos kitu mah kumaha lamun ge siang kunaon sahur mantak sahur aing besi isukan leuleus eta bahasa mun isukan leuleus eta kan mengarah kana puasa tah sia kunaon eta mantak sahur mantak dahar gede amat isuk besi leuleus tapi henteu kieu di jero hate niat kaula puasa isuk henteu ngan kitu dah besi isukan leuleus ta eta ngaranna niat ngan dimni di jerona okos kieu segegeran apa sahur besi kaberangan tak eta kan di jerona niat puasa kan berarti segegeran apa tetep eta sahur besi kaberangan aing yaitu geus tarhim di itu besi kaberangan sih gede amat nyukna ulah loba omong ai besi kaberangan ulah gede-gede ieu mah aya jang nambah sagala teu lain besi kaberangan tah mah nah eta aya bahasa besi kaberangan berarti di jero hatena mah aya teteh niat puasa sah bae tah mah kos kitu mah sebab ayat tadi jero nomor kedua tarku muftirin ninggalkeun anu ngabatalkeun kana puasa tinimiti pajar datang ka guru ieu ngaranna puasa ninggalkeun dahar nginum jeung jima rukun puasa nomor kahiji niat tipeting unggal peting niatna teu meunang dihijikeun nawaitu soma syahri kulli kulan niat puasa sabulaneun teu cukup kecuali Imam Malik mah menangkeun bahkan Imam Hanafi besi neuk diat ti beurang ge masalah kos puasa sunah Imam Hanafi mah niat ti beurang masalah subuh jan niat bae subuh bari Imam Hanafi mah Imam Malik mah sabulaneun niat kaula puasa sabulaneun geus bae teu diat-diat ka dituna Imam Syafi'i mah tetep kudu niat unggal beting niat unggal beting mantap tuntunan ulama-ulama di Banten asal mantas tawara tarawih kabeh ngarayung a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim nawaitu soma ghadin an adai fardhu syahri ramadhani hadhihi sanati imanan wa ihtisaban lillahi eta bagus tah baheula tah wali-wali di urang teh nuntun ka umatna ka jamaahna beusi poho mantas tarawih bacanya aya anu henteu meunang inget niat deui tas magrib di atas isa niat
barang tasarruf niat deui DKS niat deui lo bating niat mah parah niat deui beusi cara-cara beusi teu jadi was-was tama kos kitu mah tuh cukup sekali lihat. Nomor kedua ulah ngalaksanakeun nu ngabatalkeun kana puasa min usul yainin liman fadin maftubatuhin min jawabin tina kadatangan ku benda ku ain kana bong bolongan nu terbuka datang ka jero beuteung ulah kaasupan ku benda naon bae bong bolongan nu aya di awak urang geus puguh sungut geus puguh irung mata ceuli ihlil dubur ulah kaasupan ku naon bae mantas sing ade mantas saur jikat gigi besi aya kitu ceuli kolot papan kolot bohon tona geus gurung. Wah, dahar jeung daging aya nyelap di dieu tah. Barang jam 9 di kieu-kieu kok cenah daging. Kecruk segede jempol, lumayan klek. Batal atuh sia blon aki. Lain lumayan, alhamdulillah ceukna tambahan dan tenaga. Batal tetep. Wa in qalla eta deui segede jempol imas sain setik kasim simatin segede bijen leutik segede sireum ateun atawa tetes banyu tetes cai batal hiji. Nomor kedua min istiqatin ngahaja utah ai tadi mah ngahaja kaasupan ku benang ngahaja mukhtar ku ari mah lamun teu ngahaja ieu mah teu ngahaja poho berarti teu ngahaja karyawan balik di pabrik ka imah heula istirahat bari ka imah cakena ieu istirahat aja bulan Ramadan dia lumayan sajam ieu datang ka imah di jalan naik sepeda poho asa teh lain bulan Ramadan langsung ke teko ih seger liwat lah ngan neuk diuk neuleuh ka meja jengkol ngora ya kene Masya Allah jeung lauk tembang mantep biasa ye lumayan cek kene ieu beres di dieu ka pabrik ge seger nyiuknya lah nu biasa sapiring 3 piring blak beres dahar jeung sambal ngerokok beak 2 bata minum deui blok beres ge Masya Allah ih ai puasa ya Allah ya Rabbi poho Gusti ya Allah ya Rabbi abi lain lalagaan poho Gusti teu batal geus mah ninggal doa deui Gusti budak-budak nu ngalpoe di mere poho masalah ya Allah poho mah ulah kieu bae keur dahar teh beres sapiring nambah di aya pemajikanna kak keun dahar ih poho caknya padahal henteu geusaan hade dan geus sapiring jaga begas tambah hanya Allah lah nu maha uninga nyanggakeun sadaya-daya cara poho-pohoan mangga ndek henteu bae gae da urusan diri urang jeung Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nomor kedua ngahaja utah ngahaja man zara'ahul gai'a galabahu wa huwa shaimun falaysa alaihi qada jelema anu memang kalindih utah naik mobil utah tengah aja teu batal puyeng 7 utah tengah aja teu batal tapi wa man istaqa'a falyaqdi jelema ngahajakeun utah batal utah teh ya ti jero kaluar batal ngahaja-haja
kumaha lamun kieu bae aing naik mobil bae sebab setiap naik mobil kan urang ke kampung masuk mabok asal urang kampung kajahoan naik mobil mabok eta kampung eta geus hese eta penyakit tahu nggak penyakit itu bisa diobatan ku dokter kita mah sebab penyakit kampungan teh mah aing aja hayang utah ye naik mobil we ngahaja naik mobil teh ngahaja hayang utah batal sebab ngahaja dek maksud hayang utah batal mun kieu mah urang ka ditu ka mana ka Bandung embung lah udah emang sok utah henteu moal HSB geus di jero henteu maksud kan utahna datang ka Cengkareng geus puyang nyana dunia muter teh henteu sih ejak sia dunia muter tanda tuh cek aing mah muter ya waduh moal aja sepa teu kebel ya utah henteu teh bahasa ulang aja. Dua katilu amin idkhali kullil hasapati aw qadriha min fakidiha ngasukeun sakabeh hasapah nu aya hasapahan ngasukeun hasapah teh gegending mun cek bahasa kuari mah helmna di bobogaan lalaki teh aya helman gegending disebutna bahasa Arab mah hasapah ta eta teh diasukeun kabeh sahasapah kabobogaan awewe rek nu halal rek nu haram tah eta batal kumaha cenah ieu mah kieu mun setengah doang nah naonna tuh kagok-kagok sia aduh ente ieu mah setengah bae setengah ieu malah ku sono-sonona ka pamajikannya ho ieu bulan Ramadan moal diteruskeun ieu mah ku sono doang mun cek urang mah muqaddimah pendahuluan jadi enggak dilangsungkan memang ke atas peti setengah doang itu batal ya setengah doang itu batal setengah doang tret pisah cek majikan nanaonan kan teu nanaon lalagaan ieu mah bacem-bacem bae aju pamajikan anu kagok-kagok paka ulah sok nang tangan gitu eta setengah doang teu batal mun sahasapah batal aya jelema perang sageus perang katembak hasapahna eueuh jadi katembak ai batangna mah aya ngan hasapahna eueuh ta ieu ukuranana kumaha ieu nu batal jeung teu batal teh na ukuranana ukurkeun ka hasapah nu aya sagedenya jelema sagedenya hasapahna sabaraha senti ternyata hasapana 5 cm nyana ge 5 cm geus mun nyana ngasupkeun bobogaan 5 cm sapahun nyana berarti batal mun kakarak 2 cm 2 cm setengah can batal itu ya dikira-kira atuh kumaha sia bae teh mah urusan sentianana mah atuh coba bae ku sia di sentian ku sia aduh masyaallah kumaha awewe aya anu wati lalaki aya nu mautuah nu diwati wa amal mautu fayuktiru bi khalil ba'd awewe mah kudis asupan setengah hasapah geus batal lalaki mangasupkeun setengah hasapah teu batal tapi awewe mah ku kaasupan setengah hasapah batal sebab setengah eta geus kaasupkeun kana jawab jero eta setengah teh nu mantak nyana lamun kieu sing hade ngisangna sebab eta mah pan saeutik we ka jero katoel jerona batal tah mantak lamun nisang awewe rangda sing hade ya deh badak beda ieu sebenarnya rangda teh rangda parawan jeung rangda nu boga anak beda lamun parawan sasadar kieu beda tapi lamun rangda mah wer rangda eta jadi urang nyaho tatina suara kieuna gitu tapi lamun boga anak koa
tetangga ge nyahoeun gadeng mah teu kieu eta boga anak berarti nah sia macem-macem ieu mah keur carita kaasupan ku setengah awe mah tetep geus batal nah ieu bagi anu eling keur puasa tur ngaaja ikhtiar dirina teu bodoh deh kumaha lamun teu inget pamajikanna teu inget salakina teu inget balik di pabrik pamajikanna hes teu make calana ngongkong apa jadi poho wey dunia teh poho bae geus neuleuna kadinya bae geus langsung kaos dibuka sakumaha tinju bae brek itu pamajikanna ge teu pohoan ieu sarua geus beres Kak aduh ieu urang pan lain bulan Ramadan ya orangana masyaallah urang dibere poho ku Allah yang ngado-ngado euy mudah-mudahan isu pohoan deui poho masalah anu bahaya ge lamun teu poho pertengahan begitu jana brek tak kadinya kakara ke 10 menit nah ingat Kak urang keur puasa cabut enggak cak salah kira waduh alhamdulillah sih alhamdulillah ngan ieu waduh ganggarateun ieu urusan tawa persis sokos anu tasawur deuleu jam lumayan aya keneh nah ngaran ge pengantin anyar der bae jeung pamajikanana sugan kaburu cek cenah karak ge main setengah Allahu akbar asal direnggenkeun batal sia teh begitu gadeuing azan nyana ngahaneng bae kaluhur teu kahadap teu batal atuh sia atawa keur mejeulna tah setengah pas Allahu akbar didedetkeun batal tamang geus bae begitu gadenge nyana Allahu akbar nantong buriang badina eres kunaon maka burang badina adzan isuk deui geus teu batal masyaallah atuh bareng sabarangan da kos itulah Sayyidina Ali mapan Sayyidina Ali mantep ja seperti nama kumaha Sayyidina Ali lantaran gagah jana mah jam contoh ka urang pan begitu nyada asar neula awewe hayang geus ngahareupan pamajikanna Siti Fatimah kieu bae geus kanyahoan galagat ku Siti Fatimah teh lain deui ieu salaki aya naon kan teh naon yang geura magrib maju naon korma eueuh naon eueuh untuk kudu pakai korma cek nya teh kurang buka langsung atuh beres pas adzan Allahu akbar tarik ke jero jadinya nama bukana Allahumma lakasumtu jima wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin jima bisi aya nunduk nurutan Sidina Ali atuh masalah Masya Allah karim tak gitu atawa dipaksa ieu mah ai tadi mapan eling ieu mah eling ngan dipaksa jima sih jeung pamajikan mun teu jima ditembak sak wae ye naon imah ayo haji mah dipaksa ta eta teh lamun teh mah bener teu jima bakal ditembak ya masalah teu batal puasana ai dipaksa mah ngan teu meunang kunyana dituntun dituntun lopan berarti lain paksaan tamang hajanya anak jadi kudu nu maksa nu ngitung-ngitungkeunana atuh lamun pamajikanna goyang geus saeutik batal pamajikanna atawa salakila anu rada dikitu-kitulah saeutik lah batal ai mah maksa ge ngasupkeun ai kikituan mah urusan siapa tah mah jadi lamun dipaksa teh mah kudu tet asupkeun kudu cara ricing bae cari cing, pan sih cicing, nah dipaksa iya, nah kakarak, dimainkan kudu maksa, tah, itu untuk batal. Tapi lamun aju dipaksa, tak, ajunya anak nu main, itu mah kikituan mah pan aing teu maksa caknya na, maksa ge aing mah jima na, ngeterusan mah pan tah urusan sia, batal.
datang kadinya tak agama panjang cari tanah. Duh, Masya Allah. Atau kakarak asup Islam anyar si Teguan asal nama Buddha kuari lantaran bergaul bae jeung kiai matria si Teguan teh lantaran terus bae dibelian ku pasantren ku majelis taklim ku pondok akabladina menang hidayah asup Islam kuari ngaranna Abdullah Teguan duanya na dihijikeun kakarak ge saminggu asup Islam puasa Ramadan biasa bae isuk-isuk gak goreng sangu jam 10 nya nama tujima jeung pamajikanana biasa kanyahoan tanggal 28 Teguan puasa nggak? Puasa puasa bagaimana? Ya gak bagaimana nggak makan nggak minum kalau setelah makan setelah minum ya begitu amat sih setahu saya mah pokoknya habis makan habis minum kesononya jangan makan jangan minum karena udah kenyang itu namanya puasa ya si Teguan terus lu apa sama sama istri juga kalau bawa tuh saya menyengklak aja aduh Pak Teguan melantaran encan ngaji jangnya nama tadi hampura kos itu teh jaon panjang irah ngaji kan bodoh nama zur lantaran anyar asup Islam malaya sih ayeuna nama janya rahoe sebab informasi radio televisi wah geus rupa-rupa media geus aya kabeh hese nyaritakeun bodoh ma'dzur teh nomor katiluna soim teh nu puasana termasuk kana rukun lamun eueuh nu puasana deuk saha tuh ieu rukunna hiji niat nomor kadua ninggalkeun nu ngabatalkeun nomor katiluna nu puasana kuari rek nyaritakeun wajib kifaratnya wajib qadanya wajib kafaratna kafaratul uzma yajibu mal qada lisaum wajib serta ngodoan puasa al kafaratul uzma wa tazir ala man afsada shauma fi ramadan yauman kamilan bijma'in taminasimin bihi lisaum Zaid puasa jeung pamajikanana di bulan Ramadan kuari di tengah-tengah puasa kijaya jima teu ngabatalan heula ku nginum ku dahar atau ku naon bae langsung bae di bulan Ramadan jima nyana tah eta di sampingnya wajib qada oge wajib kafaratul uzma ya kasih ada nu mantap kita bulan Ramadan kiai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma ta'itsqu raqabatin mu'minatin ngamerdekakeun hamba nu mukmin di urang mah lamun fa in ajaza wajaba shaum syahrain mutatabi'ain wajib puasa 2 bulan berturut-turut Waduh puasa berturut-turut 2 bulan asa teu bisa wajib it'amu 60 miskinan wajib meron sedekah 60 miskin likullin minhum mudun min ghalbi kutil balad al mujzi fil fitrah 60 miskin saurangna sakmud atawa saliter bahkan dibarengan ku pakaian wajar jang nyana leuwih afdalna baju samping jeung kopea eta maksud tanambah jang kaabdolanna hungku jelema sahabat bebe jaga kangjeng Nabi doh cenah kangjeng kunaon aduh kunaon aduh kunaon abdi jimat jimat tuh masalah geus ngerdekakeun wah baru-baru ngaberdekakeun abdi cek eta tuh aduh teu boga non teu boga puasa bae 2 bulan sakangjeng Nabi tambal atuh 2 bulan kudu berturut boro-boro 2 bulan ieu karek saminggu teu kuat cek boro 2 bulan gitu deh kula mah gede jasa syahwat cek teh geus atuh sedekah 60 ka miskin 60 bawa deui numpang miskin aja kula atuh dahar bae ku sia kabeh nuhun atuh Gusti egos gitu Masya Allah babari jeung kangjeng Nabi nu hese naon
geus nikmat bae urang boga nabi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak jagalah di bulan Ramadan sing hade bisi urang kajeblosan. Selanjutnya tetap jelema wajib qada, cuman ieu mah wajib neruskeun puasana. Qada tapi terus puasana wajib neruskeun, mun teu terus berarti double siksaanana. Hiji puasana pi Ramadan, di jero bulan Ramadan. Ngahaja-haja buka di bulan Ramadan, puasa Ramadan ngahaja-haja bukanya na. Eta teh di samping wajib qada, wajib kudu imsak. Imsak teh ulah dahar minum setelah eta. Imsak teh koso puasa. Mentek lamun di negara Islam maka ditangkap. Nu teu puasa teh ditangkap. Lantaran ieu wajib imsak manehanana. Tangkap. Tangkap di urang ge ditangkap. Basukeun ka polsek, makan bersama. Beres guys. Iya wajib ditangkap tuh beunang berkeliaran mantak ke masyarakat di urang teh peduli sabener nama aya warung betul jelema da araos ya tapi pemerintahan teu peduli kan di urang. Nah urang kan ieu boga pemerintahan seperti kieu disebut betah teu betah, disebut teu betah-betah. Ieu kumaha sih Kiai? Gitu bae tah mah. Disebut teu betah atau betah, disebut betah teu betah. Sebab bertentangan. Kudu dapat tangkap teh geus teu kudu hese-hese deui. Polisi di mana magian jelema nu ngarokok, tangkap, cokot rokokna, sikat ku polisi. Beres ge. Polisi di kamar rokok sorang. Kudu nyaho. Harese di negara urang hese sebab undang-undangna lain Al-Qur'anul Karim, undang-undangna undang-undang Belanda di urang. Mayoritasna muslim mukmin tapi undang-undang negarana lain Al-Qur'anul Karim. Lempang urang ka lipo kos lain bulan Ramadan bae, lempang urang ka kota kos lain bulan Ramadan bae. Pamarentahna biasa bae, polisi abri biasa bae, geus puguh masyarakat mah resah sabenerna mah di lembur aya nu ngarokok teh, tetapi kan eueuh nu bertindak di urang. Wajib ngodoannya na di samping wajib ngodo wajib imsak temenang kulantaran wajib imsak andai kata di negara Islam ja wajib imsak teh mun nyana keluruyuran ngerokok nginum tangkapnya amankeun jol bae nu masang kabel listrik orang Cirebon keturunan Susari Hidayatullah masang di Cikupa di bulan Ramadan dahar di sisi jalan minum didinya ngarokok didinya nu ngageing-geing biasa bae geus sieun urang teh dakwah ngadakwah nu kitu bae geus sieun geus sieun besi gelut urang teh tah lamun nya mah jago gelut didinya tah bawa golok ka dinya tulak cangkeng goblok sia tolol ulah sia ngarokok bae bulan Ramadan bego sia datang kadenya gegede geng hehehe mau coba-coba ya udah punya guru berapa di situ aing mah pae ge kaje lantaran aing mah ieu keur dakwah udah enggak usah begitu bukan negara Islam di negara kita mah demokrasi ayo mau satu-satu apa merempugan jangan begitu payah tahu jawara kos gitu kudu langsung ayo sia ayo bari mundur ayo nya ge serius jana dah lamun bener mah jago cimande hareupan tah urang didinya bae nagok guys jangan merokok selama ada saya di sini enggak boleh merokok ya geus tagogan ku urang nyaho coba bener jawara gelut guys pokoknya jangan orang kan teu bisa kitu lantaran di mana orang gelut meupeuh geus lain make hukum Islam dibawalah ka polsek urang nu salah lantaran meupeuh ti heula
gesekan urang penganiayaan. Nah ilah lamun lain negara Islam geus serba salah bae kadituna hirup nafsi sia-sia aing geus sabodo sia geus aing mah aing bae justru lamun sababna lain teu wani loba nu gagah mah eta ketika diangsongkeun ka ditu pan urang salah urang nu dielehkeun sebab nu ngalindungi negara lain make hukum Al-Qur'anul Karim. Urang betah di negara model kos terus urang teu betah atuh ayo kumaha urang jan negara mah kumaha urang rakyatna perangan urang perang bae lah urang guarti atuh los lah jarang geus kos kieu atuh heek bae ieu diserahkeun ka urang kabeh diserahkeun ka urang sebagai rakyat bae Masya Allah mantak urang blon teuing si urang ieu termasuk blon. Wah celeman orang blon kiai nepang blon ulang ngomong naon sia. Nomor kedua latarikin niat lailan fil fardi tadi wajib rukun puasa teh kudu niat tunggal penting ai praktek ieu mah teu niat berarti kan status saberang teu puasa lantaran pentingna teu niat sanajan nya beurang teu niat tetep bae kos kudu kos nu puasa bae engke wajib qada nya poe eta tetep teu meunang dahar nginum jiba teu meunang rugi nu mantak tilu walaman tasahara zonan baqa'al lail babana khilafuhu nyana sahur lantaran neuleuh jam dijeleuk nyana jamna 3:30 terus bae nyana mah sahur dideuleuh deui masih 3:30 keneh nginum ngarokok orenganan barang neuleuh kaluar kongkorongo budak geus aya panon poe ge ieu mah orenganan geus jam 6:30 nyana di jero neuleuh jam nyana bae horeng paeh jemna disangka ku nyana lantaran anggeran kana jam bae disangka ku nyana masih gede penting ternyata geus beurang geus kapajaran nah eta teh tetep nyana wajib qada nu eta wajib bae imsak poe eta teu meunang barang dahar. Nomor kaopat alaman aftaradana al-ghurub babana khilafuhu ayadon lantaran mendung nyana ngecek lantas bae di mah kos jadi nyana mendung kan lalai keluar kan baheula mah lalai teh jadi patokan sebab lalaina jujur baheula mah kuari barang neuleuh jelema teh jujur lalai milu teh jujur jadi aya nipu lalai ge sarua bae sebab nyampur jeung jelema tukang nipu kuat baheula mah tilok daekeun lalai magrib kaluar lain magrib kaluar mungkin jadi bisa pakai anggeran ku kolot-balot tuh lalai magrib berarti bener eta kuari mah atuh cilaka mun make anggeran lalai sebab jelema geus jadi lalai kabeh mendung barang mendung lalai ke saya buka Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqa wa tatbi'a serbi beres barangnya nanti ke masjid ya ke mana maji ke masjid di setengah jam kene setengah jam kene dia pakai mendung ya mah itu loba lalai lalai gitu menipu ya Allah emang jam seberapa ya nanti bakal setengah genap Masya Allah tak etanya poe eta buka nganggap geus sore padahal encan nganggap geus magrib padahal encan setengah jam deui eta wajib qada jeung nyana datang ka magrib teu meunang lah geus kagok buka cek nya mending dahar teu meunang tetep bae teruskeun puasana ya Allah. Nomor kalima laman banalahu yaumu salasi syaban anahu min Ramadan hitungannya bahwa eta tanggal 30 bulan Syaban tapi ternyata horenganan eta masih kena bulan Ramadan anggapannya eta geus Id tapi ternyata Ramadan kene panas nyana buka ternyata horenganan Ramadan kene wajib qada wajib imsak poe eta. Nomor kagenepna alaman sabaqahu ma'ul madmadah kalepasannya ngalawudu barang ngalawudu ngomong sakira ieu ka jero batal tahu anta pas ka irung teh biasana orang pandi insert sebrengkeun ieu mah kencang teh ka dieu terus batal ya
untuk menang katarikan teuing tuh mantak sing hade orang dina bulan Ramadan kudu hati-hati ngisangna wuduna sing hade alitar fi Ramadan arba'atuan wa induka dina bulan Ramadan ayanu aya 4 perkara hiji wajib bukana jelema head jelema nipas keur di bulan Ramadan head nipas wilada wajib buka. Nomor kedua aya nu jais meunang doang jelema musafir ti dieu deka Bandung ti dieu deka Surabaya meunang buka deuk teu teu nanaon atawa gering ka karakger rada eungkeut-eungkeut ye deuk terus bae puasa mangga deuk buka bae meunang tama kos kitu mah. Nomor katilu jelema wala-wala teu wajib teu jais nu edan mah teu kawajiban teu kajaizan kumanyana bae edan jieunan kumanyana bae. Nomor kedua nomor kaopat nomor katilu muharramun haram bukana seperti jelema ngahirkeun ngodoan Ramadan tahun kamari nyana boga kodoaneun 5 datang ka Rajab can ka kodoan datang ka Rawah can ka kodoan inget kuari teh menghadapi Ramadan 5 poe deui kodoaneun 5 poe deui ta eta 5 poe deui wajibnya na puasa kodo teu meunang buka mun buka haram sebab eueuh deui poe deui waktu deui poe lamun nyana buka berarti teu kakodoan lamun teu kakodoan engke nya wajib kodo wajib kifarat tuh mantap sih gade teu meunang kasebrangan teu meunang nyebrang ka Ramadan saja wajib. Kemudian bagian buka ya 4 perkara mayazamu fil qada wal fidyah ya jelema wajib qadanya fidyahnya qadanya fidyah imal iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran rempan kanu sejen awewe nyusuan ieu lamun teu nyusuan anakna bakal gering berarti kan nyusuan lamun nyana nyusuan moal aya caian mun nyana henteu barang dahar hambar cai susuna makanya di bulan Ramadan demi anak dahar bae supaya susuna ieu subur ta eta nyana buka engke nya wajib qada nya wajib fidyah. Loba tak awewe si mbak-mbak laporan bahwanya nama teu puasa lantaran nyusuan bayar fidyah doang teu qada lain kitu nya wajib qada nya wajib fidyah. Atawa urang keur cicing bae praktek aya jelema kakerlekan dicai titeum ieu mah ieu nah urang teh kan deuk nulungan teh kudu boga tanaga lamun urang deuk nulungan lantaran lega ieu mah ieu caina mun urang nulungan kemudian teu buka heula atuh teu kerlak duaan mantak dahar heula nya mau bukaan heula inum heula takarak nulungan batur buka nak nulungan batur tah eta wajib qada wajib fidyah nya qada nya wajib fidyah. Nomor kedua iftar mata kiri qadain ma imkani atata ya Ramadan akhiru Ramadan wa akhiru. Nomor kedua nyana buka bari ngahirkeun qada bari imkan ngalaksanakeun didinya nyana boga qadaaneun Ramadan can kakodoan kadatangan ku Ramadan deui taun ieu boga qadaaneun 10 poe Ramadan nu kamari tah lamun nyana qada mah bisa sebenarnya mah di bulan haji kene di bulan Muharram bulan Safar bulan Maulud bisa ngan ieu mah henteu bae datang ka Ramadan can kakodoan nyebrang ku ari ka dieu nya wajib qada tetep qadana mah 10 bae ngan wajib fidyah. Ngan kene kieu lamun Ramadan itu teu kakodoan deui wajib qada tetep qadana 10 bae ngan fidyahna kulantaran 2 Ramadan 2 fidyah sapoena 2 datang ke 3 tahun qadana mah tetep 10 ngan fidyahna lantaran nyebrang 3 berarti 3 fidyah
kitu beta pidiah dan nunai nomor kaopat lawala teu wajib qada teu wajib pidiah wa huwal majnun jelema edan nu teu ngahaja-haja edana aya kitu mah mabok ngahaja-haja tetep wajib dina poe penting tadi ditelepon ku Habib Lutfi insyaallah cek manehana namun teu aya halangan rek milu penutupan di dieu tak disiapkeun ngan per detik ye encan aya informasi mungkin di jalan ya batu kumanya na Habib Lutfi ya lumah hese kan atuh na hese kumaha karep jana bae teu nyana datang nyana henteu termasuk rada jelema aneh di zaman ayeuna teh ya nyana di kumaha karep nyana bae geus datang ka lapangan udara deuk naik kapal nyana embung atuh henteu lalu teh kapal-kapal nyana eta ku situ Habib Lutfi jadi kajelema tuh kadang-kadang gitu sabodoan ka pamajikan geus sabodoan naik karetak gitu kali ya, jadi di zaman ayeuna aya Habib Lutfi anu modal kos itu kumaha karepnya na bae tetapi kuari di mana-mana aya nu saminggu nungguannya teu kapangi-pangi saminggu di Medan di mana di luar nungguannya teu kapangi-pangi kadang-kadang di Bandung teu kapangi geus lae balik kadang-kadang datang ka dinya langsung aya tah ieu hese jeung nyana padahal geus kapanggih teu naon iyalah nyana peuting tadi geus di ditu berangkat ti Pekalongan geus berangkat teman-teman nyana nelpon teh geus berangkat naik kereta geus datang ku di Jakarta terus tadi ba'da subuh bareng sare atuh saudangna nyana bae oh jadi kakarek dek berangkat tiduran sawit ka dieu sajam berarti tiduran sawit ka dieu sajam ya cukup lah jam 11 berarti kuari setengah 10 lewat kuari kakarek dek berangkat jadi orang alhamdulillahirabbil alamin lamun manehana datang kuneuleuna bage geus alhamdulillahirabbil alamin sebabnya nama bejana sering jasa ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi di antara anangan nyerat telepon bejangan pernah carita ka hiji Habib anu deket jeung nyana sering ngimpi kapanggih jeung Kangjeng masyaallah urang mangimpi teh kapanggih teh jeung anjing deui aya nu putih wah ieu asana wali ieu barang di deketan pocong ngimpi teh karena itu bae ya Allah ya Rabbi sejasa mun masih kene urang loba karesep tentang duniawi tentang makhluk ya kahijab lah ngimpi jeung Kangjeng Nabi mah kudu geus bersih jasa kakara masyaallah hese ya tayu urang alhamdulillah di akhir zaman aya kene Habib nu geus jangan mah geus teu mikiran dunia teu mikiran naon kadang-kadang dibere sedekah terima dibikeunna dibere sedekah dibikeun geus cenah mah teu mikiran naon kumaha nyana bae ongkos ge ta ongkos mun dikade di ongkosan berangkat dari ongkosan teu cek jeung ongkos geus hese cenah mah kadang-kadang boga pake ka Malaysia pake ka mana ieu di akhir zaman aya hiji Habib Lutfi bin Yahya saguru jeung bapak kolot kaula Ki Agrab di benda krep jadi waktu abah Agrab di benda rada kolot nyana budak jadi sok bareng di imah mentak barang dongeng teh nyana masyaallah horenganan saguru jeung abah cangkung abah Agrab jadi berarti bapak kolot ti ibu teh ya masantren di benda krep
di Kiai kitu bapana Ki Zaini Ki Kaokab tah didinya nya sa guru jeung Habib Lutfi budak tapi cenah Habib Lutfi mah kos lain Habib keur di pondok nage ngaji henteu gegedeun teu hahabibeuh biasa nya wayah mawaan cai wayah ka sawah baheulana waktu di bendana saeutik didongengkeun supaya nyaho kabelah dieuna terus abah maka sempur tah barang disempur iya Habib Lutfi mah terus bae di dinya datangkan dibere ilmu thariqah jadi ilmu thariqahna nyana ti benda qadiriyah wan naqsabandiyah boga guru deui nyana urang Jawa Tengah ajam guruna lain Habib jadi guru nu kaduana guru hakikatna orang ajam orang biasa lain Habib kabelah dieuna aya deui guruna nu Habib deui jadi guru aslina benda kerep Ki Kaokab nomor kedua orang ajami ahwal cara urang kieu jadi tawadu kan berarti biasanya kan Habib embung ka guru ka ahwal teh embung ngamamun bae Habib embung kan ka ahwal Habib takabur mah Habib takabur embung kan bukan Habib enggak mau teh jah Habib Lutfi mah biasa kalain Habib ngamang guguru tah ka ahwal nya nama guguru karena itu luhur ilmu hakikatna di guruan ku Habib Lutfi ngantak guru dah disanjung-sanjung bae ku cenah ahwal lain Habib nu selanjutna kakarak boga guru deui Habib biasa baheula ngaji nya mah mentok pinter jaro ngaji da ulah coba-coba alatna jago fikihna jago Habib Lutfi bekos urang ki lamun kaberan kapanggih atuh biasa bae jangan hese kapanggihna geus ente lantaran hese kapanggih jeung Habib Lutfi neangan bae nu ngaran Lutfi di mana bae wah iya mana ieu cak Lutfi teh kurang aing hese kapanggih jeung Habib Lutfi siapa Lutfi sia tak gitu ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah sambil nungguan Habib Lutfi kakarak berangkat jam sabaraha datang nanya tetap kurang tungguan we bil barokah sama ngakadina gini ngadoa dongeng ngadoa paling ngomong saya kumanya bae deui kumanya bae nya ngomong datang ke jam 2 tungguan guys ana mah aing nyaho berang datang ke jam 3 teu salat ulah salat guys kumanya bae guys hese jadi itu kuari kerese lain lalaga hese jasa Masya Allah jadi diangkat ketua Thariqah se-Indonesia di kualitas ketua Thariqah se-Indonesia nyana lamun geus caritakeun Thariqah jana geus di luar kepala Thariqah Tijaniyah Thariqah Utsmaniyah Thariqah Ghazaliyah Thariqah kitu Satoriyah Thariqah geus di luar kepala nyana nya menyaritakeun Thariqah bintang-bintang Thariqah dunia nyana nyahoeun nu aya di Makkah, nu aya di Mesir, nu aya di Yordan, nu aya di Irak, nu aya di Iran, nu aya di Maroko, nu nyana nyahoeun. Geus hese teh di luar pemikiran urang mun nyana nyaritakeun jelema-jelema luhur di Amerika di mana nyana nyaho. Ilah Habib Lutfi teh dadak ge. Nah, tungguan. Oh cenah kieu lapar. Geus kajen payah di dieu geus. Ayo beri dulu kepala mah lain lapar mah sebab tukang uduk tadi geus beak kupat beak jaba di imah geus bawa dobel baca lapar keneh wae nah iyalah urang nyaritakeun tentang puasa